Hai. Bisa segitu, guys. Panitia we kudu gua. Cabehan burung. Saksian cara pel. Cangkep, cang, koek di kan. Porsinya diganti. Eulah. Penaliman, pantang di sisi, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entos kamu apa nandenya? Sawang Sulandai ibu bapak malah bandar keselamatan kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan dengan ponggokan salam beribados anu ikhlas ridho jawab kana isalam. Anu mana isalam teh mangrupakeun doa hakikatna mugia anu kersa ikhlas ridho jawab kana isalam. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ka urang sadaya namasihan kekuatan iman sinarang kekuatan Islam. Didoakeun ge maroloh bae. Selamat di dunia, selamat akhirat. Babari milik, babari rezeki, bari daek tiasa ibadah kalayan ubudiyah ke Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus diparasihan turunan-turunan anu saleh tur saroleha. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakatsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudatil ummah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Amin Bu Pak. Urang meminta, urang ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala mugi aku berkah ku agungna Kangjeng Nabi. Doa urang dina dinten ayeuna nu disaksian ku panon poe, disaksian ku angin, batu juku tatangkalan jeung pasir. Mudah-mudahan doa urang dina dinten ieu diijabah serta dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an ma'zuma. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في حديث أخرى شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. وقال بعض العلماء في كتابه بتشخيص ذات المصطفى وهو حاضر بأي مقام فيه يذكر بلدان فطوبى لمن تعظيمه جل قصده ويا فوزه يحظى بعفو وغفران. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Mukarramin, para alimil ulama wazzu'ama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, para sepah, para sepuh, bini sepuh. Tahmik buntung teki ketika kula ngomong parem. Masyayikhil kiram wasat, coba kang usahakeun mun aya mah bisa. Gusti ngebrek-brek los lah. Ieu mah capek, kebel-kebel pan batu na baterai na teh lemah. Kula mah ngarentet-rentet kaluar mah lemet. Hapunten kasadayana para guru, para kiai anu teu disebat namina satu persatu, namun insyaallah tengirangan rasa ta'zim pribados, tengirangan rasa mahabbah pribados kasadayana para guru, para kiai. Saheulaanan yu ibu bapak urang daroakeun heula, moga-moga guru-guru urang sadaya anu masih keneh aya, moga-moga ku Allah sindi paranjangkeun yuswan anu barokah. Kalian ditambih-tambih kesehatanana, tambih-tambih milik rezekina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih santrina, tambih-tambih kaistiqomahanana. Mugi aku Allah sing diparasihan turunan-turunan anu saleh tur sarolehah, nyata turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'an Allah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi'ulumikum fid darin. Tehilap kanggo papahi lembur, raja desa, lurah, RT, RW, BPD, sami ku pribados dipihormat, plus ka para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu parantos berjibaku pras keringat banting tulang demi terwujud terlaksanana acara peringatan Maulid Nabi. Mugi aku Allah sing dibalas kalian balasan anu berlipat-lipat ganda. Atas sehingga alhamdulillah dina dinten ayeuna i masyarakat kampung Kadu Gede, larasna Kadu Gede sebab bisi nyalah ikula acara tipe tinggal ngisi acara di Cimanuk ngaran lemburna Kadu Kampeng isuk war Kadu Gede kep merepeting Kadu Juri mata alhamdulillah ya kiai ngaran-ngaran lembur kutukan caramah, kutukan kori, pendakan baik bener tuh. Kadang-kadang kita lembur teh aya nu pi resepeun, anu pi sieun, anu pi keueungeun, anu pi gila. Ngaran lembur mending Kadu Gede mah masih serem keneh dari juguh kaduna ge ngaran-ngaranna atuh Kadu Gede. Aya nu pi gilaeun pan Kadu Tai. Hijina Kadu Betus. Tasabeulahna handapna lembur eta ngaran Kadu Tai. Bahkan aya di ditu mah di Jawilan eta di Serang ngaranna lemburna Ararateul gugu perut bae Cigatel nu jorok aya Cidangkak tapi sirieun eta lembur Cidangkak sagala
komo lamun di Tangerang tah di Pasar Kemis Cilongok aya ngaran lembur pangodokan. Untung kula teh jadi urang dinga, mun jadi urang dinga kiai ti mana ti pangodokan beak tak kiai. Sesebatur urat obetan bae. Bahkan aya di hiji lembur mata boleh di tadi benda. Ngaran lembur teh benda bakasna ti masih balaraja keneh. Eta ngaran lembur pisirieun. Nu hiji ngaran lembur na kobet, nu hiji na didelan. Cek ulah mun dihijikeun tas dikobet bau lamun digembong Tajayanti aya ngaran lembur dangdeur ya aya ngaran lembur dangdeur sabelahna ngaran lemburna kalapa mun pase rusuh kalapa jeung dangdeur ujung-ujungna jadi gengsot ngan budak ayeuna mau nyahoun gengsot moal eta mah budak 80 kali itu tahun 80-an nyaho gengsot 90 lah 2000 kali mah geus teu nyahoun gengsot coba teu aya teu usim teu maen level-levelna mata geus alhamdulillah urang bisa kukumpulan dina imah pala khususna di masyarakat kampung Kadu Gede ngayakeun peringatan Maulid Nabi sehingga alhamdulillah dina kesempatan ieu urang bisa kukumpulan babarengan bersilaturahmi dina panempatan mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina dinten ayeuna moga-moga ku Allah sing dijantenkeun hiji sababiyah hiji wasilah hiji cukang lantaran diturunkeunana taufik sareng magfirah hidayah inayah ke urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ka Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak kaum muslimin hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Pertama-tama sabada beribados manjatkeun tahiyatul islamiyah. Mangga urang sami-sami dina kesempatan anu mulia ieu urang muji kalayan tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala. Oke mudah-mudahan sholawat kalih salamna moga-moga dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya anu parantos dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala khatamul anbiya wal mursalin sayyidul anam raisul makhluqat wa afdalul mawjudat yakni habibana wa nabiyyana al karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk keluargana sahabatna tegakantun ka urang sadaya sebagai umatna anu satia sampai ka deui yaumil kiamah. Mudah-mudahan urang sing aya di lebetna janten umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu dicinta mideudeuh ka Kangjeng Rasul. Naon sababna? Sebab cek Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah, jalma anu cinta ka kami maka eta jalma anu cinta ka kami bakal bareng jeung kami di surga. Tanu kurang ditunggu-tunggu teh sabda Rasul cariyosan Kangjeng Nabi, sedangkan Kangjeng Nabi wajib sidikna benerna. Kangjeng Nabi mah jarang bohong, keur umpamana rada bohong-bohong lagi tetap Kangjeng Nabi mah bener. Insya tapi lolobana teu aya omongan Kangjeng Nabi nu bohong, tetap omongan Kangjeng Nabi mah bener sadayana sebab kasifatan ku sifat sidik bener. Sehingga Kangjeng Nabi nu dina dinten ieu masyarakat kampung Kadu Gede diperingati waktu kelahiranana adalah sosok manusia yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Sosok manusia anu mukhtar tina sagala-galana tina aspek Kangjeng Rasul sagala-galana dipilih ku Allah. Lumatak gelar Kangjeng Nabi sebagianana anu ngaran al-mukhtar artina terpilih. Nu milihna lain jelema, nu milihna lain malaikat, nu milihna lain makhluk, ternyata anu milihna ka Kangjeng Rasul tina sagala-galana adalah sang pencipta makhluk, Khalik ngaranna Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Lumatak luar biasa Kangjeng Nabi matina kahebatanna sehingga akhlakna dina Quran dijelaskeun sering dibaca sering ka kuping kurang wa innaka la ala khuluqin azim, termasuk uswahna suri toladanana Kangjeng Nabi dina Al-Qur'an dibejar beaskeun mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga ku hebatna ku gagahna Kangjeng Rasul dina Quran, dina hadis kursi dibeja-bejakeun. Bahkan termasuk seorang tokoh yang terkenal di India pun ikut serta. Siapa dia? Itulah Mahatma Gandhi. Emang Mahatma Gandhi teh saha? Mahatma Gandhi teh merupakan proklamator terkenal di India. Mun di Indonesia proklamator ngaranna Bung Karno eta proklamator terkenal. Di India nu ngaranna Mahatma Gandhi. Agama lain Islam Hindu, tetapi anjeunna begitu baca sejarah Nabi, begitu baca khulasah Nabi, begitu baca tarikh Nabi, Mahatma Gandhi ngalem ka Kangjeng Rasul tersenyum sambil angkat jempol. Beliau berkata dengan bahasa India, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the way. He feared no one but Allah.
Aisyat yes awan reddati edis kabare sen kamfanian safot karen tereri ngerti itu sarwa muncek bahasa orang kadu gede nama kieu Nabi Muhammad itu hebat, Nabi Muhammad itu besar, Nabi Muhammad itu mulia, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu terkenal. Tetapi kajeng ting terkenal Kangjeng Nabi beda jeung urang. Kangjeng Nabi sifatna ngarasasieun ka Allah. Bahkan Kangjeng Rasul pernah sumpah, wallahi innani lastagfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah cek Nabi kami mah saking sieun-sieunna ka Gusti Allah unggal poe istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 70 kali, bahkan wa fi ba'd riwayah mi'ata marrah. Cek hiji riwayat mah Kangjeng Nabi istighfarna tobatna unggal poe teh ibu bapak lebih daripada 100 kali. Sakitu Nabi anu geus boga jaminan surga, sakitu Nabi anu geus boga SK dihampura dosa ku Allah, ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Tetapi Kangjeng Nabi sifatna masya Allah luar biasa, unggal poe istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali. Nah kunaon urang kadu gede boga jaminan surga henteu, boga SK dihampura dosa henteu, dosa panglobana urang mah bener termasuk nu ngomong ge dosa mah mengakui papalatak jasa. Urang mah pan hararese hayang istighfar hayang tobat teh kadanan unggal penting urang hudang tengah penting mementa ka Allah istighfar tobat ka pangeran tina dosa urang. Pan urang mah hese kadang-kadang ku ustad ku kiai dipimpin di musola di masjid ge tas salat mangca istighfar hararese ngilu mangilu berjamaah asal assalamualaikum assalamualaikum cekel irung aya keneh duruk-duruk lumpat. Bener tak? Imam mimpin Allahumma antas salam mehna ge maca Allahumma lantas jalan kaluar hese sakalian urang mah dzikir sakalian urang mah tahlil tatangga leungit hiji kitu ge tatangga apalah pilih ku manu paehna mun paehna tuh babaki kopi punten tutup heula kula tadi tos wanti-wanti ketika kula ngomong ulah anu babagi terus kan kula teh sorang geus serak nya kurang hees kula kan teu beuk di imah ngendong di lantang teh di kadupanda geus ketika kula ngomong geus kumayahan eta selain salah kula eta salah panitia pan tadi ge kula ngomong bagikeun skor heula 10 menit mah kula keur babagi ngan keur ceramah babagi punten eta mah yang akan datang pakai pengalaman terus gini terus kan sampai ka mana tadi ngomongnya teh oh deui sakalian daek tahlil tatangga leungit hiji kitu ge tatanggana nu paehna kumaha tatanggana mun beunghar lebeut pelebah nu bualangsak saeutik sababari di nu beunghar mah punten biasana teh lamun sagala-gala di nu beunghar punten mun paeheun loba ieu na susuguhna bener teu rokok ge kot macam-macam araraya nu mingpin lagi beda di diperhatikan mah nu mingpin rokokna ge 2 bungkus amplopna ge 200.000 sengaja ku ahli warisna disesuaikeun tungtungna tangtatkeun supaya kadeuleu cek ustadna boy 200.000 mah ari dihartikeun eta mingpin babacaanna ge lekoh medok a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pul unggal penting ti malam kahiji sampai malam 7 teh tahlil terus pelebah di nu beunghar pelebah menang setengah bulan anu nyusul nu balangsa kue gengan aya 2 macam doan papai jeung pasu ngan 2 penting doang eta ustadna ngilu tahlil jatuh dihartikeun babacana hayang gegeuraan batur mah monsterna ge cotona rokona ge Samsu barang dibere gudang garam beureum komoena mah aya rokok 7 hiji teh 10.000 eta mingpin ge kot hayang gegeuraan bae ararateul a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nabil mustafa al-fatihah bismillah kot ngageak terus 15 menit beres kabeh
Urang masa kalian daek dikir kos gitu Allah hararese rek sahade nulungan sahade nu rek nyafaatan lamun lain anu diperingati dina dinten ieu kelahiranana ku masyarakat Kampung Gede iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nomor kedua Kangjeng Rasul terkenalna Kangjeng Rasul mah beda jeung urang ibu bapak. Terkenal ari urang mah pan geus lahir ka dunia kakarak terkenal kakarak kawau bener tumbuh dewasa kakarak diperkenalkeun komo ku ari mah canggih loba HP loba medsos dipoto jepret geus dipoto diperbanyak difotokopi geus loba ditempel-tempelkeun na tembok batur na pagar batur na takal cau na takal kalapa na takal tundut unggal pager unggal jalan ngalambak ayeuna mah eta hayang naon hayang terkenal hayang diwauhan ketika gesowe poho pabalata kuari fotona bender mubalik bender koli eleh fotona mana lebih loba nyakara rasep bener hayang naon hayang dikenal hayang diwau eta mah urang Kangjeng Rasul terkenalna beda jeung urang Kangjeng Rasul mah punten terkenalna tacan lahir ke alam dunia tacan lahir ke alam dunia Kangjeng Nabi geus terkenal kakarak nurna doang aing ge kakarak cahayana doang terkenallah seluruh para nabi seluruh para rasul terangan ke Kangjeng Nabi padahal Kangjeng Nabi tacan lahir ke alam dunia tacan ayah ke alam dunia seluruh para nabi para rasul terangan ke Kangjeng Nabi termasuk Abul Bashar saha Abul Bashar teh manusia pertama saha manusia pertama Nabi Allah Adam alaihis terangan ka Kangjeng Nabi iraha Nabi Adam terangan ka Kangjeng Nabi terangan nana Nabi Adam ka Kangjeng Nabi sawaktu Nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan ku Allah di surga akibat perbuatan dosa yang tidak disengaja kusabab ngadahar buah khuldi ngalabrak karena undang-undang larangan Allah nu akhirna Nabi Adam keur ngeunah di surga padahal surga fasilitasna ngeunah sagala-gala aya kusabab ngalabrak karena undang-undang larangan Allah ngadahar buah khuldi nu akhirna Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan ku Allah di surga diusir ku Allah di surga kadun ka dunia sementara keur di surga mah babarengan pamajikanana Siti Hawa jeung Nabi Adam ketika dikeluarkan diturunkeun ku Allah ka dunia dipisahkeun alam dunia saki legana alam dunia saki gedena deusian ku jelema dua nungkul kitu ge teh dihijikeun Siti Hawa pamajikanana diturunkeun ku Allah di Jeddah istrina di Jeddah Nabi Adam diturunkan ku Allah di mana di kota But India kota naon kota But India munasabah orang India makara rasep garulis irungna mararancung bibirna araripis eta orang India Nabi Adam diturunkan ku Allah baheula di dinya coba lamun sakirana baheula Allah nurunkeun Nabi Adam ulah di India kayaning di Kadu Gede rarasaan urang Kadu Gede irungna mulai nugi ima irung pan batulik sakalian rada bangir deplet doang sadal Vespa mancung seetik dipikir-pikir dilenget-lenget bibir jeung mancung mana bibir jeung irung mancungan bibir makahare pari huntum coba lamun Nabi Allah Nabi Adam baheula diturunkeun ku Allah di dieu rarasaan moal karadi pasti mah guaralisnya kasep irung mancung bibir ieu sakieu ge teu diturunkeun ku Allah di Kadu Gede alhamdulillah urang Kadu Gede ieu guaralis karasep alhamdulillah Nabi Adam ku Allah diturunkan di India pan nyaho orang India bari jeung can pernah ka lembur India ge bari jeung can pernah nyaba ka nu ngaran India ayeuna mah pan loba medsos loba TV bener teu nyaho orang India teh boh nya gareulis boh nya karasep pan identik nosokna TV ge so aya urang India mah gedeng-gedeng nyanyi dina TV eta Pak nosok ditonton ku pamajikan urang pemajikan orang lamun geus nempo film India bau petar lena keur ngagoreng lauk tutung keur ngagoreng tempe geheng urang Kadu Gede pan urang India mah nya karasepnya gareris irung marancung bibirna ipis orang ngareunaheur padahal dipikir-pikir urang Kadu Gede ngarti henteu bari ngomong amlong koko sama sakoto samjodil berjani citna bitem samjogi butni hogi herani tanya ku kakak ngarti henteu pasti moal jauh orang India mah identikna nyanyi bobogohan nyanyi bener naik motor jeung ka Bogoh ragagna motor nyanyi
bari nyumput na tanggal kembang nembalan deh kabogohna budak lalakina bari ngomong boni cunian boni sanggana hai mehogai terasa juna tiri binji min yulak dami tumargaya leja ngerti ente lamun ngerti mengejek ka urang eta ka teh kan urang mah teu ngarti mun ngarti mah ngahina ka urang sanudaek cek bahasa urang kadu gede mah boni cunian boni sanggana bool cayan bool getihan ayo sanudaek hai mehogai hai berbahaya keleku prutan irung lehoan celit conge bujur belang leja teh menang mustak menang nyokot tina lapad laja ari laja teh laos terang laos tah eta baheula mah laos punten keur memeh aya mie korek memeh aya kalpanak maaf biasana eta laos ubar naon ubar kurap ubar hapur ubar budu keur memeh aya kalpanak jeung mie korek bener teh nu matak cek urang India dihimbau khususna ka urang kadu gede ketika teteh atana pika ka araratel kelek ulah digaroan jubur atel ulah digaroan sabab bising belang wayahna supaya ulah belang ulah kuprut ketika mandi usahakeun gosok make laja makana laja gitu kan urang mah teu ngarti malah resep deui film India pamajikan urang salaki jadi korban naon jadi korban atau salakina tas muludan ki salakina tas muludan murun dahar gilujung panitia bok-bokan ngeunah murun barang geus dahar mun balik ka imah tunduh ya kasebuhan tuh di kamar-kamar acan na patengahan sarana ketujuh blak wae teu make bantal-bantal acan listrik mencar caang posisi pan hareudang kakarak hujan sakalimah bayung yang teh marudah esna gulutuk kali itu gulutak kali gulutuk kali itu gulutak kali nyingkap sampingna anu kagencet heran ka senter punion cik ngan listrik nu ngencar eta nu caak pamajikanan meureun peuting eta mun hudang hayang kieu barang nempo salakina neangan di kamar eueuh barang kaluar tina panto kamar nempo ka patengahan salaki keur ngedem kadeuleu anu heran pamajikana bari nyampurkeun bari nyanyi India eta curug jauh kene meni heuras cek pamajikana bari ngomong meredel non hole sikine eta salakina keur hees nu heherangna dicolok eta salakina keur hees tibrakot langsung ngagudubug hudang cek sakalakina goblok dia cenah sok maganggu aing keur hees atuh kira-kira kakak cenah eta herang gitu kok nyanyi India yes. Nabi Adam alaihissalam ku Allah diturunkan di kota India istrina Siti Hawa di Jeddah nu akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam mikiran din hatena Gusti abdi gara-gara ngandahar buah kuldi tenurut kana parentan Gusti nu akhirna Gusti abdi dikaluarkeun ti surga ka dunia geuning di dunia mah panas Gusti geuning di dunia mah kos kieu kaayaan harerese abdi keur di surga mah jeung pamajikan babarengan di dunia dipisahkeun Adam kangen Adam rindu ternyata Nabi Adam ngamanggil-manggil pamajikanana cek Nabi Adam Hawa nempo anu ngagunduk belah ditu digerokeun Hawa barang disampurkeun lain dan pamajikan ternyata batu keur ngagunduk sugan teh pamajikan keur diukur kumaha kitu nu nempol belah itu ngagunduk digerokeun keneh we Hawa I love you disampurkeun lain deui keneh wae nu akhirna Nabi Allah Adam alaihissalam pusing lieur ningali pamajikan teu pendak keneh wae nu akhirna Nabi Adam alaihissalam naik ka luhur gunung di gunung aya batu nu akhirna Nabi Adam alaihissalam sujud di luhur batu dina eta gunung sujud Nabi Adam beda jeung sujud urang kadu gede kumaha sujud Nabi Adam cek sakaol Nabi Adam sujudna teu hudang-hudang 100 tahun cek sakaol deui Nabi Adam sujudna 120 tahun sabab Nabi Adam mah umurna 1000 tahun sujudna unggul 120 tahun ku hayang-hayang dihampura ku Allah dosa dengan hiji istighfar tobat ke pangeran lebih daripada 120 tahun ternyata tacan menang panghampura ti Gusti Allah
mata balilihan bari ceuring sungut beureun-eureun membacakan istighfar. Mana istighfar Nabi Adam? Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal sujud. Nabi Adam teu eureun-eureun bari macakeun eta cai mata celak ku kebel-kebelna sujud bari ceuring sagigireun batu pinuh ku cai mata. Ketika loba cai mata jadi lumut, dina eta lumut sagigireuna jadi jujukutan, bahkan aya nu jadi tatangkalan sagala ku berkahna eta cai mata Nabi Adam nyak celakan terus. Ingat nobatan dosa hiji 120 tahun tacan menang panghampura ti Gusti Allah. Nu akhirna Nabi Adam alaihi salam hudang-hudang oge tina pangsujudan. Begitu hudang tina pangsujudan ningali ka langit, di langit aya tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata Nabi Adam begitu hudang kaget ningali kalimat Muhammad direndengkeun, digigirkeun jeung kalimat lapan Allah. Ternyata cek Nabi Adam, Gusti ari eta Muhammad saha Gusti? Mulia amat ngaranna kok direndengkeun jeung ngaran Gusti, ngaran Muhammad kok disandingkeun jeung ngaran Gusti. Eta Muhammad teh ngaran jelema apa ngaran malaikat apa ngaran saha Gusti? Ku mulia teman, ku mulia jasa eta nu ngaran Muhammad ngaranna kok direndengkeun jeung ngaran Gusti. Dijawab ku Allah subhanahu wa ta'ala, ya Adamu hadza ismun min asma'i auladik. Adam kanyahokeun ku anjeun eta teh Muhammad turunan anjeun. Jelema Gusti, jelema turunan kami, turunan anjeun. Mulia amat Gusti nu ngaran Muhammad turunan kami sehingga ngaranna direndengkeun jeung ngaran Gusti. Cek Gusti Allah, Adam eta teh Muhammad turunan anjeun nu bakal jadi calon nabi akhir zaman, rasul pilihan, moal deui nabi moal deui rasul santasna Muhammad. Nu matak diputus ku kalimat la nabiyya wa la rasula ba'da, moal deui aya nabi moal aya deui rasul santasna Kangjeng Nabi Muhammad. Sok sanajan aya jelema ngaku-ngaku kuari nabi, ngaku-ngaku rasul, palsu, bohong. Kenapa geus diputus kalimatna ku lapat la nabiyya wa la rasula ba'da, moal deui nabi moal deui rasul santosna Kangjeng Nabi. Nu akhirna cek Nabi Adam, Muhammad luar biasa. Ieu Muhammad turunan kami ku hebat amat ngaranna kok digerendengkeun jeung ngaran Gusti. Kumaha cek Nabi Adam? Pakai kesempatan kami istighfar tobat 120 tahun tacan menang panghampura ti Gusti Allah. Sugan kami muntang nyebut-nyebut kanu ngaran Muhammad, meminta kanu ngaran Muhammad sugan dihampura dosa. Kumaha cek Nabi Adam? Ya Rabbi inni atawassalu bihadzal asma'i an taghfirli. Gusti abdi wasilah muntang munajat ngerekes kanu ngaran Muhammad, kami hayang dihampura dosa ku Gusti. Nu akhirna kumaha? Nabi Allah Adam alaihissalam maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kitu jeung kitu nu akhirna Nabi Adam alaihissalam dihampura dosana ku Allah subhanahu wa ta'ala saentosna maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Harita Kangjeng Nabi tos aya can ka dunia tacan kakarak aya nur naunggul tuh terkenal na Kangjeng Nabi mah beda jeung urang subha luar biasa. Rumah Kangjeng Nabi diantaranya hiji terkenal, dua mulia, tilu Kangjeng Nabi rahmatan lil alamin. Ya ku berkahna rahmat Kangjeng Nabi ngayakeun muludan ulah-ulah dengan jelema urang jelema Islam sanajan Nasrani Cina Karestan ku maulidan kabagian rahmatna. Mana kabagianna? Ulah-ulah teh ku panon poena naon ieu seperti masyarakat kampung kadu gede rek muludan meuli bihun eta pabrik bihun nu bogana Islam ta Cina kabagian kan untungna nu meuli ember, nu meuli besek, nu meuli segala-gala jalan urang Islam, urang Cina kabagian. Bahkan kula pernah ngobrol jeung urang Cina ngomongna untung kula Cina jeung urang Islam mah kabagian segala-galana kauntungan gitu ge bulan mulut jeung bulan Rajab sesana mah tidinga atuh anu hajatong mah eme tapi kan nu muludan nu meuli ember pan bau amprekan kok nu besek mah nya ieu jamaah ari 1000 mah ieu moal kurang lebih bahkan ieu tau ieu berkah rahmat kau manusia jene mah alhamdulillah. Bahkan Kangjeng Rasul merahmatan lil alamin diantarana pengangkat derajat martabat manusia, diantarana nu paling diangkat nu paling nonjol diangkat ku Kangjeng Rasul awewe
awewe nu paling diangkat naon sababna punten sabab baheula mah nu ngaran-ngaran awewe teh hina teh hargaan baheula mah sama meh Kangjeng Rasul diutus ku Allah kalam dunia nu ngaran awewe hargaan hina sabab kebiasaan aglabiah kaum kafir jahiliyah ketika ngabogaan pamajikanana reuneuh salakina sibuk dina petengahan naon sibukna nyeun lomba jeung naon eta lomba jeung nyiapkeun jeung ngubur orok nu bentukna awewe pamajikan mah reuneuh kok diusapan diusap ditata begitu lahir brol eta orok barang dihilik ku bapana nih bikak dicangkiwing beheungna kep diangkat dibalangkeun kana lombang orok dina jero lombang gogoaran ceurik diurugan deui kunaon ku taneuh baheula biadabna orang-orang kafir jahiliyah baheula lamun ngabogaan anak awewe dikubur hirup ngan nupak jadi pertanyaan teu kaharti ari pelebah orok nu awewe dipaehan ari pelebah indungna diingu jakuman digarap bae ya buktina reuneuh deui teu kaharti eta dumatak jahiliyah palebadinga jahiliyah didinga bodona lain bodoh teu bisa ngitung lain bodoh teu bisa usaha tapi bodoh tina keimanan keyakinan ka Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillah dzumma naudzu matak diangkat derajat awewe mah cingali we ayeuna poe ieu jamaah paklobana saha awewe teu di mana-mana kuari mah pangajian paling rame nu kompak atuh jawabanna ieu jamaah paling loba ayeuna di mana-mana saha awewe nu boga saragam awewe lalaki mah teu boga saragam nu tukang ngomongkeun nu tukang ngagosip nu tukang nyokot Bang Emok emang aya di dieu ih setan tuh palahap diomongan emang aya di dieu nu nyokot Bang Emok aya atuh sanajan teu dibejakeun ge kaciri baji kaciri nu boga hutang Bang Emok kumanan kacirina punten kiceupna ge lambat tuh klip tuh atuh teh mah kenceng teuing ngecepan kula tah mah nu kadua cirina nu boga hutang Bang Emok culak cileuk jeung baturna tuh geus ulah batur culak cileuk jeung panyakit di masyarakat ayeuna keur ibu-ibu eta Pak punten tuh di mana-mana eta merajalela nu ngaran Bang padahal ku kiai ku ustad di lemburna dibacakeun kitu teu ngadenge bener tuh hararese bangbal hatena tertutup mudakna kadinge we ku kiai diomongan kitu teh ngomong weh atuh biasa bae si ustad atuh kami ge teu nyaho teu meunang nyaho atuh kami mah kumari butuh mah ustad oke kami mau nyokot kuari bari cek ustad ulah mah moal nyokot moal ngan syarat hiji ustad naon syaratna injeman duitna ku ustad astagfirullah cek ustad aing boro-boro jeung injeman mun bisa mah aing ge injemankeun nu katilu jelema anu boga hutang Bang Emok maaf batur mah malam Jumat kirim hadiah ka ahli kubur maca Yasin manehna mah teu bisa geuning teu bisa apan imah nih ditungguan ku petugas penagih sampai ka Isya ditungguan batur mah maraca Yasin main mah keur sok-sok saksarak di imah tetangga biasa bari muka-muka pikarunyaeun teh ya tet tulungan 300 pokoknya mah dibayar ke Kamail balik di Jakarta dibayar lamun aya jelema nu datang nginjem ka urang nginjem duit injeman ulah nu kompak atuh injeman ulah astagfirullah berarti eta nu ngomong ulah kiai eta berarti kapok jelema trauma kumaha pan ayeuna mah jelema loba nginjem ngaranna doang ditagih we teu bayar bahkan leuwih galakan manehanan daripada nginjeman aya di dia aya mana jelemanan make tiung warna naon ya eta penyakit jelema injeman ulah astagfirullah sakali deui injeman ulah itu mah ngomong tuh injeman tuh bagus teteh ngomong injeman berarti lamun teteh aing injeman seolah-olah berarti teteh geus ngeringankeun beban dulur urang Islam dulur urang anu muslim berarti kan tadina berat ditulungan kurang ketika urang nulungan insyaallah teteh bakal boga pahala dilipat gandakan pahalana ku Allah sabaraha mun jeung sedekah bandinganana 18 kali lipat bandingan jeung sedekah ku gara-gara nurunkeun atanapi ngaringankeun beban dulur urang anu Islam alhamdulillah ngan ketika dibayar maaf urusan hutang ulah-ulah yang di dunia tetap sampai kapai kiamat bahkan di alam mahsyar termasuk di alam mauqif maaf nu boga hutang nyangsang moal asup surga
tuh melohok diomong mah tuh apa penting ada yang ngetet terus lamun teteh otanapi bapak hatena kotor hatena aya panyakitan hatena aya haman abdi ngomong kosi pasti nam hatena nyengsol pasti ngomong kiai goblok naon dia ceramah mulu dan ngabahas-bahas Bang Emo di kado gede mah kiai ceramah na ulah sok ngabahas-bahas Bang Emo kunaon gitu bisi moal bisa balik dia kapetir emang kunaon di kado gede mah lobaan anu nyokot kos gitu lobaan lain aing bae nu nyokot kiai pamajikan ustad lagi nyokot astagfirullah piraku pamajikan ustad nyokot Bang Emo ieu penyakit kaopatna jelema nu boga hutang Bang Emok dengekeun batur masalat maghrib usolli fardol maghribi salasa rakaatim saterusna khusyuk manehna mah teu bener pikiranana ngacaprak manehna mah salat maghrib na usolli fardol maghribi salasa rebo kemis bayaran ya salasa isukan rebo duit can nyekel kemis bayaran masya Allah aduh pikiran anak ngacaprak udah sok cokot hutang bener kadang-kadang salah kita nyaho pamajikan boh kadang-kadang gitu kan seribai komorek mulu dan kamarianan minggu kamari cair 2 juta aboh pokoknya mah girang HP boga motor bisa boh salaki keur hees keneh update status OTW urang dia mun ka pasar ka mana tapi cung hanetkeun motor salaki ngaguher keneh hees geus haneut mehna mangkat jam 7:30 sabab di kadu gede rek muludan supaya tampil beda mulai tiung anyar baju anyar androk anyar sendal tas anyar duitna tina Bang Emo kaciri teh kajenting dibelikan karena tiung kayak kurang gitu tiung nak kanu kaciri mana leur dipakainya ge lesang cirina atau dibener-benerkeun bae tiung lah tuh terus ngangkat derajat martabat AWW dari mana-mana AWW nama paling rame paling roba paling terdepan benar termasuk dina muludan loba jasa na awewe lamun awewe moal papais bener moal pasung jalain menangin bapak-bapak eta lain menang ibu-ibu bener matak muga-muga ibu-ibu pangheulana asup ka surga amin iya roba alabeuh paling rame saragam paling pengajian ge dina pengajian ge anu paling rajin mah ibu-ibu sok ibu-ibu momon pengajian isuk-isuk komo ketua majelis talim 6:30 kene geus gegerewekan 6:30 mandi encang ngejoncang sambil nungguan jamaah colokkeun sapeker crok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu ulah hilap dinten ieu dinten pangaosan di kampung Kadu Gede kukirtuna abdi ngawartosan kasadayana ibu-ibu hayu urang ngagugurkeun kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala mangga kasadayana diantos di absen Pak ibu-ibu mah ayo macah maicih ditunggu teh mumun teh mimin diantos tak ulah hilap kapalih wetana kate asmah kata rodiah teh 4 teh uju teh itoh teh engkar teh mae teh kokom teh anti teh ati teh tuti aita kata jieu merah kabeh disebutan di absen ibu-ibu bapak-bapak osok bapak-bapak mah di dua kene unggul-unggul di luar kene rek asup ka jero 2 anu diteangan hiji tihang 2 tembok asal asup nyangsang tonggong kana tembok ulah PSHS bapak-bapak tah ari ibu-ibu mau bejana sare di majelis talim nya tehnya ibu-ibu mah teu aya ibu-ibu ngaran awewe di majelis talim sare teu aya tuh aya cincreng bae matana giras bae matana nempuan cincin batur nempuan gelang batur nempuan baju batur balik we ka imah ngabeka ka salaki hayang meuli baju hayang meuli cincin tah eta penyakit paling rame ibu-ibu di pasar nu rame ibu awewe bae lolobana mah awewe bener termasuk di neraka ge penghunina lolobana awewe ieu aya naon
padahal awewe kasat mata di dunia kene pangrajina mun pangajian pan salawatan tabarok waqiah yasin tapi kunaon di neraka masih kene loba kene bae bejakeun tong moal marah moal ngambek moal nanya aya naon geus konsepna tilu we heula kajenting awewe rajin ngaji rajin sholat rajin puasana bahkan ti peuting negeri rajin ibadahna tapi masih kene aya anu awewe nu kos kitu ragak nyangsang di neraka maaf kadang-kadang nu ngaran-ngaran awewe rajin ibadah rajin sholat rajin sagala-galana maaf ketika rumah tangga jeung salakina kadang-kadang loba asup ka neraka ku gara-gara awewe loba kupur nikmat tinu jadi pamere salaki tuh cicing diomong mah tuh letik we salaki merena nyengsol sumutna tek paribasa tema tung keripit ahai urat bawang bibir nyong celong teu bagi duit ka salaki ngajak perang mun salaki duitna jarang ka salaki wong wang di dapur meuni trong treng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cawat cewit bari gotak kitak birit ngabibita sayang berit yeay awewe jadi salaki teh kudunan loba wae duit loba duit na leutik we atuh manyun awewe tah nu mata loba di neraka gara-gara kos kitu teh kadang-kadang salaki teu nyaho-nyaho acan pamajikan kan gara-gara salaki mere duit leutik pamajikan nyokot bang emok teu nyaho salaki tah panyakit nu kos kitu terus kan dua gara-gara awewe pabalatak di neraka maaf kadang-kadang ketika di rumah tangga jeung salakina ajian ka salaki kurang mana ajian ka salaki kurang keur leutikna we punten puguh tas ngakan peuteuy ngomong hareupeun salak disungut kok didengdek-dengdekkeun kakak naon ka dieu heula ka dieu aya na ka dieu ge ka dieu salakina nyampurkeun ti jauh pamajikan tas ngakan peuteuy gua gosok henteu ka kamu henteu salaki menyampurkeun aya naon cek salakina ngomong-ngomong kakak abdi mah hayang ngilu jarah eta hareupeun salaki pot hos eta salaki langsung jarah ka mana umroh ngiru rombongan jeung ibu lurah ke insyaallah abdi bisa jarah ka makom nabi di Raudhah salakina teu ngomong setik-etik acan cicing bari kieu oh umroh ke insyaallah abdi bisa jarah ka makom nabi di Raudhah di Madinah beres di Madinah langsung ka Mekah engke bisa tawaf di Baitullah lobana 7 balanja mah moal di Mekah moal di Madinah aya di Jeddah insyaallah lamun esa duit meuli oleh-oleh meuli sajadah meuli tasbih bahkan kakak insyaallah dibalikin baju jubah baju anu mirip seperti jubah tukang ceramah engke ta jubah ku kakak pake poe Jumat pasti diaranan ku jamaah jubah kakak paling tergagah kumaha cek salakira bacot dia bos setan goblok dua tilu ajian ka salaki kurang mana ketika di rumah tangga boga anak hiji dua tilu opat lima dan seterusnya maaf nu ngaran-ngaran awewe ajian ka salaki kurang cirina geus wani hitut hareupeun salaki tah eta nu seuri tukang hitut hareupeun salaki eta abdi nanya ka ibu cicing lalaki cicing awewe jawab kabeh lalaki mah cicing dengekeun doang kurang sebagai mustabi sebagai auden pendengar dengekeun siap bu ibu lupa heuy ibu dengekeun mun awewe mah digerokeun ieu heuy dengekeun mun awewe anu gerokeun ibu teh ceuk jawabanana ka imah digerokeun ibu heuy kalebatan ngagebahkeun heulang ibu pangna jawabkah sebab awewe boga nu bekah bapak pak kulan sabab bapak mah baoban kulan sebab spesial biasana sok ampulan eta bapak kulan ibu tah cicing bapak dengekeun abdi nanya ka ibu bu punten abdek naros ka ibu keur panganten anyar hitut hareupeun salaki wani henteu
nu kompak boleh digisah kalau ngomong atuh. Ibu keur panganten anyar hidup jeung salaki wani henteu. Nu kompak nu bedah sakali di ibu keur panganten anyar hidup hareupeun salaki wani henteu. Wari kadenge Kak naon cenah wani berarti jujur ibu-ibu wani atuh geus wani mah geus sagala-galana jauh wani makana keur ngarendeng berek-bek keur ngaringguk barang jeung salaki buruk-buruk iya amit-amit bahkan urang kadu gede mah punten ulah-ulah teh keur ngarendeng jeung salaki ulah-ulah teh keur ngaringguk jeung salaki maaf keur kikituan jeung salakina keur kikituan salakina mah di luhur sibuk ngararasakeun kangeuna hulu eyeug-eyeugan mata terpejam menghayalkan sesuatu yang nyata ceker kot noker selimut kot nguluntung indung suku kot kukung-kukung nungcep pamajikan nama dihandap cicing bae teu ngomong bari ngadangka we liang taina miskol brek 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 salakina dibombardir atuh teu kawawa salakina encan ge nanaon encan beres kakarak majeuna ngeplay teu kawawa meureunna ngaragageun mana salakina gubrak atuh salakina ngamuk cek salakina goblok dia itu setan dia setan are dia ngelebok naon keur isu kata hitut dia meni pait kana lak-lakan aing ngeungap dadai aduh hari ngomong hayang calon surga keur kikituan jeung salaki liang teh miskol pun goblok punten kadang-kadang pamajikan orang dipikir-pikir alabatan kotok Kak sok lamun teteh keur ngepel ya punten aya kotok dihandap culak cileuk ge keur ngepel dihandap kotok culak cileuk teteh ka jero we kotok naik kana keramik ngadon naon doang cekot modal ngadon ngising doang cerot geus ngising kamar deui teh kotok turun deui ka kebon ngadon ngising doang matak naon dipikir mun cek urang mun aya otakan mamodol masih dihandap pasti ulah naik kana keramik tah doang pamajikan urang kos kitu kumaha atuh balik ngaji saragam masih kena dipake tas nyonglet keneh padahal dina tasna mah geus pinuh eta sukro kacang rarayana tasna upat Assalamualaikum salam balik tas salaman sehat balik tas lempang rek nyangkolkeun tas kana kastop gutat getot salah kena goblok we tak akam nih goblok parah urang mah tapi sanajan kos gitu ya atuh kabiasaan kaba urang mah geus turunan indung urangnya gitu kasalakina laju indungna indung urang tegas nak makolot urang gitu keneh we geus turunan eta mah rese geus nu paling penting urang kabeh moga-moga urang kabeh ku Allah Subhanahu wa taala disalametkeun dunya akhirat dina poe kiamat menang syafaat menang pertulungan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tah diangkat derajat awewe ayeuna simbol-simbol kaloban maka awewe termasuk Jakarta disebutna simbolna maaf lain kala laki Pak Jakarta biasanya disebutna ibu kota naon cenah ibu kota lain bapak kota kasaha simbolna ka awewe termasuk Indonesia ibu pertiwi lain bapak pertiwi ibu pertiwi ka awewe termasuk surga ti anak kalau jadi kolot maaf nu aya hadisna aya cuman dina indung ngungkul mana al jannatu tahta aqdamil ummahat surga ada di bawah telapak kaki ibu lain kaki bapak bener kadaharan jajanan lolobana awewe malulu simbolna sok bakso mbak maso bubur ibu bahbur buras ibu masina emak awewe bahnas awewe lah lolobana awewe cilok enci awewe kudun mah kolok engko tetep lolobana ka termasuk dina anggota badan urang lolobana simbol awewe maluyu urang buktikeun yeuh ieu naon ieu biwir bibi ari panggilan bibi ka awewe ka lalaki awewe
anu nyebutkeun ikan biwir mangwir ieu mata mak teu bahta ieu ceuli ece teu kangli buuk ibu bujal ibu bitis bibi mantis bujur ibu salian ti bujur birit bibi jerona bujur bool awewe keneh bae bener lolobana awewe kaluar tina mata cileuh panggilan ka awewe enci lalakina aya kaluar tina irung naon korong kok geus eueuh deui batak awewe malulu alhamdulillahirabbil moga-moga urang kabehan ku berkahna maulid nabi ku agungna kangjeng nabi salamet dunia akhirat amin dipasihan kekuatan iman jeung Islam anak-anak urang belajar pangabisa nyupri kana pangarti nuntut kana ilmu dihasilkeun ku Allah ilmu anu manfaat amin doakeun ku urang kiai-kiai urang guru-guru urang moga-moga ku Allah sing paranjang umurna sehat awakna amin beribadah ubudiyah ka Allah subhanahu wa ta'ala ku mulyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam insya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi diletik tukang basang seetik supaya ada triple nata kiri makalah diletik supaya ngeunah supaya ngebas ngadengin terus kan asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mitla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajah sururi Allah ya Nabi alhamdulillah ngenahan tuh hanya jajal ngomong teu ngenahan mah curug kula nyeri teman ini ketelengeng-lengeng itulah seni kula ketika baca sholawat iringanana teu kudu pake hadroh teu kudu pake marawis mi ditabuhan sedep cikena katampo ke kula bapak ngeuyeuh cikene ngeuyeuh awakna huluna kieu asik berarti kan asup kan hatena ngeunaheun alhamdulillah komo memakai hadroh, komo memakai marawis, prak, 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 ya ayuhan nabi Allah al-kawkabu durri anta imamul hadara sultanuhal ghaibi anta imamul hadara sultanuhal ghaibi hadroh jeung marawis kapungkur macana ya hadroh cana ya marawis aya nage rebana qasidah kitimpri kolot ki lagu nage jadul baheula mah can kos kuari tabuhana nage atuh monoton we ti mimiti sampai ke akhir prak brung prak brung prak brung brung prak tapi ka geus kitu bae baheula lagu nage hamawi hamawi ya mis mis badati ya mis mis hamawi ya mis mis badati ya mis mis rada ngenceng seetik doang nu ngaledek ya kadal haram karena kadal-kadal dinyanyi tapi keur baheula mah ke tahun 80-an Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar lagu perdana judul Yadana inget kan baheula nya lagu Yadana nyampe ka kadung gede eta tatangkalan tangkal cau tatangkalan hararidung dan daunan teh ku lebuna padahal di Tasik
lebu gunung betus eta katiup angin nyarangsang di lembur urang kenteng hararidung baheula tahun 80-an keluar lagu perdana judulnya Yadana. Yadana Yadana Dana sidana paeh ayeuna kaserang ku corona diilik tinggal matana keur kiceup pasidana rek paeh tabuhan pareasina ge baheula mah qasidah kuari kitu makana kula mah ngori bisa nyinden bisa mun kaluar baku kula ieu ngendang bisa ngosidah bisa makana kula mah mahal astagfirullah dah ieu ngaranna ge pake seni ngeunah ieu muludan make seni agar maeukeun urang takdim ka Kangjeng Rasul mahabbah ngabuktikeun cinta urang ka Kangjeng Rasul pake seni variasi mana nyewa sound system seni ya nyewa tenda seni alhamdulillah ieu pan ieu maka di luhur dibedakeun di tempatna seni ku seni moal karasa bahkan terlena bener cirina bapak-bapak diukna terepal eta kan samping bagus samping mahal calana mahal ibu-ibu diukna terepal teu karasa padahal dipikir-pikir urut atunya tuh aya tulisan kadiukan gua kakak tuh gede tuh tulisan tuh UMG urut moe gabah tapi sanajan urut moe gabah yeh teu karasa terlena diuk tauba jajah beres muludan geus budak kakak diuk sarangana terepal daek mah nanaon pasti mau ngomong gitu kan ibu-ibu baju bagus diukna terepal lamun ada ngomong teh atel teh pasti ngelak jawaban leus teuing atel ge kuprut teh leus teuing are kuprut nanaon gampang kuprut mah mangkat ka mantri mangkat ka dokter suntik gejos cager nu paling penting kami kiai sanajan atel ayeuna diuk di tempat ieu dipake muludan mudah-mudahan di tempat sehingga jadikeun saksi di yaumil kiamah kami menang syafaat kami menang pertolongan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insya itu make seni ulah-ulah teh sanajan maca Quran kita tetep pake seni naon Quran seni tilawah teu make seni mah maca Quran ge moal ngeunah bener tapi make seni ngeunah Bismillahirrahmanirrahim seni Quran ulah tengan maca Quran adan ge di masjid pakai seni sok teu make seni ngeunah moal kajawara kakar insaf hayang ada saumur-umur can pernah sholat can pernah ka sholat can pernah ka masjid saumur-umur kan alhamdulillah kakolotnakeun menang taufik hidayah rajin kuari mah ayeuna mah sesa umurna teh sesa umur rajin ka masjidna berjamaah sholatna rajin can pernah tinggalun saking ku rajin-rajin Allah karim eta jawara sampai sholat dohor ge pernah jam 11 can dohor can naon geus nafsu rajin nabuh bedug nabuh kokol manehna kadang-kadang ngepel sasapu ngan ngeletek we dina hati aing hayang amat ada nu can kalakonan ada cek maneh ngan tatanya henteu belajar henteu kahayang gede atuh adan dohor sedengkeun dohor mah jelema baralik nu ti sawah balik nu ti kebon balik nu ti pasar jawara adan Allahu akbar Allahu akbar sadu lain Allah sadu Muhammad Rasulullah hai Rasulullah hai kadenge ku RT cek RT setan saha nu adan aing teu kuat keur nyeri huntu tewak sawan ngadenge RT nyap-nyap moncor jalan luar rumpah di kebun pendak jeung ibu-ibu nu tas balik ngoyos teh ulah lewat ke masjidnya emang enak RT keur nyap-nyap itu malah lider jalan masa tuh hari make seni mah subhanallah luar biasa alhamdulillah moga-moga urang kabehan ku Allah subhanahu wa ta'ala dihampura dosa amin hasil maksud dunia akhirat dibalas ku balasan berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya rabbal ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
amin tadzakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjarami muklatim bidami ya rabbi bil kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palih Wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya rabbi bil boboko ayakan letik melak cabe diawurkeun bobogohan ti leuletik geus gede dikabaturkeun ya rabbi bil indung-indung kepala lindung aki-aki ngalah belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki geburut ya rabbi bil salawe 25 angen kacang napariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hauk ya rabbi bil aih babanjaran ngalah belut ka Ciguha paeh ge teu panasaran sebeh gelut jeung mitoha ya rabbi bil kaditu ka Palih Wetan kadieu ka Panggilingan minantu nu rada edan mitoha di Tampilingan ya rabbi bil kini-kini dina jublek baju beremenang ngaput nini rada geblek rek dibelem kalah nyomput ya rabbi bil geus lah sakitu we daripada kayak kula balik ke cekek kuning ini ampura mah didoakeun moga-moga emak kabehan sing panjang umur amin moga-moga urang kabehan dihampura dosa ku Allah amin wih di hujanan ku hujan rahmat Allah mudah-mudahan urang kabehan sing dihujanan ku hujan rahmat na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia tujuan keur rahmatan sadana alam insya wa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.